Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa. Urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari sinuluykeun hanca carita anu katunda dina judul Jakarana. Insyaallah ayeuna bagian ka-5 kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tilih kasapi kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana ka si Jupri anu mana harita nuju tarung sareng Nyi Arum Rengganis, nanging harita teh aya hiji tangtungan lalaki anu nulungan anu tayalian nyaeta Ki Japar guruna Nyi Arum Rengganis. Eta hanca teh mitra, sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Ari sia saha? Kunaon make ngahalangan goblok? Lamun sia can hayang modar sok kaditu nyingkah tong pipilun kana urusan aing. Ceuk si Jupri sesentak lalaki anu kakara datang. Ari Nyi Arum barang ningali anu datang puguh we bunga samalah asa ditumbuh umur. Nya komo deui sanggeus sidik kana rupana anu tetela eta teh Ki Japar anu salila ieu jadi guruna anu ngalatih elmu penca ka para pemuda-pemudi urang lembur Sindang Sari. Abong jalma jahat nyarita meuni kitu bari sasentak. Salisewe atuh bisi kabesekan. Eta mata meuni buncelik nah dikira aing rek sieun. Walon Ki Japar nyarita ayem pisan. Saeutik oge teu nembongkeun ka sieun. Hai, geus botol babacot sia. Gancang nyingkah lamun henteu ulah sambat kaniaya di podaran sia ku aing. Ari sia meuni sombong jadi manusia teh. Nah dikira aing rek sieun ku paeh. Pikeun aing mah moal deuleu sabab paeh jeung hirupna saurang manusia geus aya anu ngaturna. Terus sia rek naon atuh datang ka dieu? Rek pipiluan kana urusan aing. Atuh rek pipiluan. Lantaran lamun rek kees mah di imah we atuh teu kudu datang ka dieu. Kurang ajar. Tapi naha sia teh make jeung pipiluan kana urusan batur. Nyatang tu aing kudu pipiluan kana ieu urusan. Sabab ieu urusan ayeuna geus jadi urusan aing. Ngarti teu si laing. Tembal Ki Japar bari mencerong ka si Jupri anu katempo beungeutna meuni burahai beureum. Untuna kakarot dadareng hapranjugnahan amarah. Naon anu jadi sababna urusan ieu maka jadi urusan si laing? Jadi si laing hayang nyaho kana sababna. Heug atuh ku dewek rek dibejakeun sababna dewek pipilueun teh. Lantaran mojang anu ku sia rek ditandasa beusi hayang nyaho, eta teh murid dewek sarta tangtu geus jadi kewajiban dewek anu kudu ngabelanya. Tah kitu kaharti? Oh, jadi kitu ya. Halus atuh. Tah ayeuna si laing hayang kumaha? Tanya si Jupri bari mureleng ka Ki Japar anu katempo sikepna tetep ayem.
Nya kumaha we hayangna. Sabab dewek mah geus sayaga rek kumaha oge. Rek ngajak gelutnya sok ke rader. Bila kadar ngalawan manusia pancar si laing. Anu ngan saukur wani ngalawan awewe. Aing mah moal mundur sok sanajan aya 3 oge anu kawas maneh mah. Walon Ki Japar ditungtungan kunya kakak seuri. Ngahaja hayang wa ka musuhna, nya puguh atuh si Jupri ngaburingkal amarahna. Atena panas ngahayab asa diduruk, matana buncelik kawas rek luncat. Untuk kekerot dampaleungeun dikepeulkeun ti kakarekat. Kawantu geus teu kuat nahan amarah, nyaret ka sisi, ret ka gigir, si Jupri culang cileung niangan bedogna anu tadi murag. Breh teu jauh tidinya bedogna ngagoler, jeleng luncat gap bedog dicokot. Geus kitu mah sabrut si Jupri narajang musuhna. Bedog ngolebat ngancam kana suku, jeleng Ki Japar luncat hiuk bedog kaliwat handapeun. Bareng jeung kitu seak suku Ki Japar ngabesot ngarah kana sirah. Hiuk klep plos si Jupri ngelok sirahna salamet. Bareng jeung kitu sakilat si Jupri malikeun bedogna dikepangkeun ka kenca jeung ka katuhu. Nyerong narada kaluhur anu diarah sirah Ki Japar. Tapi edas meuni bangun hampangkeun ta Ki Japar ngajuralitkeun awakna ka tukang. Celek cileugedeg nangtung di tukangeun si Jupri. Tapi teu lila si Jupri gilek malikeun deui awakna yang hareup ka musuh. Atena panas, seak si Jupri nyabetkeun deui bedog ngarah kana dada. Tapi Ki Japaran cingeus gancang nyilangkeun bedogna. Terus dipake nadah bedog si Jupri. Hiuk belentrang. Sora pakarang diadu. Si Jupri jeung Ki Japar nyaan sarua kesitna. Kebangseun pating buricak anu gelut beuki ragot. Terus silih sabat silih kadek. Silih babad silih tarok duanana sarua hebatna. Modar sia heup hiat. Si Jupri luncat beri ngagorowok. Bedogna disabetkeun kana awak Ki Japar. Sia anu modar mah. Tembal Ki Japar bari ngagilekeun awakna ka gigir. Sakaligus nadah bedog si Jupri. Hiuk Belentrang sora bedog diadu. motong lu bacot sia kurang ajar. Apa sia anu bacotna? Kasugri kaum dangu. Anu gelut harita beuki ragot. Nyarek teu kitu kumaha da pugu si Jupri murid hiji Ki Badrawi anu pangabisana kawilang pangonjoyna. Lamun dibandingkeun murid anu sejen. Sakaligus anu jadi wawakilna Ki Badrawi dina ngalaksanakeun sakabeh pagawean jahatna. Sedengkeun Ki Japar, saurang lalaki anu kasebut jadi bebenteng di lemburna. Lantaran pangabisana anu geus cukup masagi jeung bisa diandelkeun. Kocapkeun Nyi Arum diijah jeung si Imang tukang parabot nya kitu deui si Oded. Opatan rajeg narangtung di sisi nyaksian anu harita keragot tarung di barung kuratugna jajantung jeung hati anu tagiwur teu puguh rasa. Ki Japar katempot terus ngangsreg panarajangna beuki rongkah. Bedog huakiu kakenca jeung kakatuhu kesit pisan. Kawas anu mataan ngahujanan awak si Jupri anu jeleng kaditu jeleng kadieu. Rancingeus nakisan serangan lawan. Si Jupri ngaluarkeun ampir sakabeh pangabisana. Anu tetela bisa keneh diungkulan ku Ki Japar. Samalah dina jero hatena si Jupri oge ngaku kana kaparigelan anu jadi musuhna. Anu tetela ngabogaan pangabisa anu ampir saimbang jeung manehna. So kaluarkeun sia sakabeh pangabacus teh. Potong asa-asa beumpeng sia masih keneh bisa ngarenghap. Ceuk si Jupri ngagorowo ka musuhna. Nya kumaha dewek we atuh sia mah teu kudu ngatur. Sabab aing oge moal mundur ngalawan si laing mah. Cetek lah. Tembal Ki Japar caritana bangun hayang mapanas ka musuhna. Ari anu dimaksud sangkan anu jadi lawan beuki nafsu. Bangsat sia ka aing wani ngahampas. Nyebut cetek dasar goblok sia. Saha anu goblok puguh sia. Setan atah rasakeun yo hiat. Seak bedog si Jupri nyabet cangkeng. Hiuk gilek plos Ki Japar gentak ngagiwar. Sarta sakilat malik narajang. Bedog Ki Japar ngahiuk bangbaraan ngancam sirah. Hiuk lep
plos si Jupri rikat ngelok ke handap. Serangan bedog Ki Japar teu keuna. Tapi teu cukup ku kitu, ukur sakilat bedog Ki Japar geus nyurubuk datang deui rek ngahanca bincurang. Lenyap atuh si Jupri reuwas, jeleng luncat ka luhur tapi hanjakal. Gerakana eleh kesit, seak. Bek. Bedog Ki Japar keuna kana sukuna. Goak si Jupri ngagorowok sukuna kebenangan. Getih ngucur nyarak celakan. Aduh, alah. Si Jupri ngagorowok tarik. Jeleng luncat ka tukang bari ajrag-ajragan. Sukuna doang tapak bedog Ki Japar. Ningali kajadian kitu si Oded anu keur lalajo sarata kanyerina geus ngurangan. Serepet ngalugas bedogna. Jeleng atuh luncat ka tengah pakalangan. Seak narajang Ki Japar bedogna nyurubuk ngalakana iga burung. Tapi Ki Japar kacidaran cinggeusna. Sakilat ngagilekeun awakna hiuk plos panarajang si Oded ngahakan angin. Nya puguh nafsu hiuk nyabetkeun deui bedogna rek narok sirah. Tapi hiuk klep plos Ki Japar ngelok sarta sakilat suku katuhunan najong kekemplong si Oded. Seak. Wadah aluh siak goblok. Si Oded ngagero awakna meyegeung angeuna karasa seueul sarebel asa ngurel hayang utah. Samalah keur kitu teh teu diantep. Hiuk jebrod. Puhu ceulina ditonjok ku Ki Japar. Koceak aptuh si Oded ngagero deui, awakna ngadaligdeug, sirah lieur titingalian ranyai asa kararoneng. Nempo kajadian kitu. Si Jupri kacida reuwas. Dina kayaan sukuna anu geus tatukeun ku sabetan bedog musuhna. Manehna geus ngarasa teu untupan pikeun ngalawan. Nya geus teu mikir panjang. Gorowok harita ka si Oded nitah kabur lantaran lamun diteruskeun bisi matak cilaka. Oded, ayo kabur oi kabur. Ceuk si Jupri ngomong kitu teh bari jeleng manehna luncat. Terus lumpat sataker tanaga. Kanyeri dina sukuna mah geus teu dirasa lantaran anu penting bisa salamet heula. Ngadenge sora si Jupri nitah kabur, atuh teu mikir panjang. Ngan barang-bang we si Oded lumpat nuturkeun geus teu malire deui ka musuhna anu pating polohok. Nyaksian musuhna pating bretek lumpat. Sakabeh anu aya di dinya keur sakedapan mah ukur ngaharuleng bari ngawaskeun musuhna anu beuki lila beuki jauh. Saenggeus sawatara waktu, Ki Japar sadar kana kayaan. Renghap narik napas terus ngareret ka Nyi Arum anu keur molohok kawas anu kasima. Neng kumaha salira teu kunanaon? Tanya Ki Japar bari neuteup ka muridna. Nyi Arum ngareret. Alhamdulillah Mang. Abdi mah salamet teu kirang sawios-wios. Tapi duka upami Mamang teu enggal sumping mah. Buah-buah abdi aya bahan cilaka. Kumargi kitu abdi kacida pisan nganuhunkeun ka Mamang anu parantos saat nyalametkeun abdi tina bahaya. Ya syukur atuh alhamdulillah pami salira teu kunanaon mah. Tapi ari anu nyalametkeun mah angin Gusti Pangeran anu Maha Kawasa. Da emang mangan saukur jadi cukang lantaran ku Pangeran make hayang ngaliwat ka pelebah dieu. Da biasana masuk jalan ka ditu. Tapi nyamata kitu oge geus diatur ku mantenna. Aeh Neng, ieu teh nah kumaha atuh mimitina geuning aya kajadian anu kawas kieu? Jeung saha atuh maranehna teh? Mang, engke bae pamitos di lembur ku abdi dicarioskeun ka jantenana mah. Saena ayeuna mah kedah enggal nulungan heula tukang parabot. Hawatos tuh katingali meuni seep barangna diruksa ku si bangsat. Anu teu leungeus kacida ka batur teh teu aya pisan ras-rasan. Nya leres Neng hayu atuh. Nyi Arum kitu deui Ki Japar terus laleumpang muru ka tempat tukang parabot jeung biijah anu keur narangtung rada jauh ti dinya. Lantaran lamun deukeut sok sieun ka balerang kudu keur tarung. Sanggeus deukeut kanu duaan pok biijah miheulaan ngomong bari muru ka Arum Rengganis katempo bangun anu hariwang. Alah neneng salira kumaha teu sawios-wios. Bibi mah meuni hariwang ninggal salira anu nuju tarung teh sok milih kunanaon. Teu kedah hariwang bibi. Margi abdi mah teu kunanaon. Alhamdulillah tadi kabujeng aya Mang Japar sumping. Kumaha ari Mamang teu sawios-wios. Margi tadi katinggalina disiksa ku nu garejul. Walon Arum Rengganis terus nanya ka tukang parabot.
Atuh gancang si emang teh ngajawab samalah katempo meuni sopan pisan. Mang mamung ieu we reuwas Neng. Sareng awak nyareri. Ai hatur nuhun pisan Neng anu geulis, wereh pun emang parantos ditulungan. Mang teh bingah pisan asa ditumbuh umur. Da pami salira teu kabujeng sumping mah nya duka kumaha. Boah-boah ayeuna teh ngan tinggal ngaran. Nya kumargi kitu sakali deui pun emang teh ngaturkeun rebu nuhun ka salira. Nah kedah kumaha ngabales kana kasayan salira anu sakitu ageungna, anu katinggal toh pati jiwa raga ngabelaan pun emang. Kitu caritaan tukang parabot kacidangan nuhunkeun ka Nyi Arum. Ngomongna dumareuda panon carinakdak. Lantaran ngarasa kacida tumarimana kana jasa Arum Rengganis. Ngadenge kitu Nyi Arum neuteup bari imut ka si emang tukang parabot. Mamang, tos teu kedah diemutan perkawis eta mah. Margi ari silih tulungan mah tos janten kewajiban salaku urang papada jalmi. Sarengna deui leres saur kasauran Mang Japar abdi mamung saukur cukang lantaran. Margi anu tos nulungan ka salira mamang matang tosna pangeran anu kawasa. Tah ayeuna salajengna mamang bade kumaha? Walon Nyi Arum bari neuteup ka si emang anu katempo matak pikawatireun. Nya ayeuna mah bade teras wangsul, margi teras dagang oge teu kiat. Sajabi teh kitu barang dagangan tos ruksak hancur, teu aya anu kapuluk. Ceuk si emang tukang parabot. Ngomongna meuni ngaleungis mata kuatir, lantaran hatena sedih jeung nalangsa. Ras inget kana nasibna mangsa harita. Pami paparabotan teh kagungan mamang. Nu mawi sanes Neng, dapun emang mah mung ngadagangkeun hungkul. Cohagna mah buburuh milari bati saeutik kanggo meser beas sadi dinten. Oh, janten sanes kagungan salira mamang. Sumuhun sanes. Kumaha tuh pamitos kieu mangkaning barangna seueur anu ruksak? Nya teu kumaha Neng, paling oge mang anu kedah ngagentosan. Walon si tukang parabot ngajelaskeun kayaan anu sabenerna. Sarata eueuh anu dibudian. Paromana katara alum teu bisa nyumputkeun kasedih hatena. Ningali kitu hate Arum Rengganis meuni ngarakacak nalangsa. Sakedapan mangahuleng kitu deui Ki Japar jeung Bi Ijah duanana ngarasa karunya ka tukang parabot. Tapi da teu bisa ari kudu nulungan mah. Lantaran teu boga kamampuhan. Keur kitu ku siwel Nyi Arum ngaluarkeun duit tina jero saku bajuna setengah rajut. Sor diasongkeun ka tukang parabot. Si emang melong kana eta duit. Mang hayu tampi kanggo mamang. Mung hapunten teu ageng. Aduh ulah Neng, sawios teu kedah masihan artos. Margi pun emang teh isin atuh. Janten ngarepotkeun ka salira. Henteu Mang, teu ngarepotkeun. Sok mangga enggal geura tampi. Margi abdi masihan teh estuning ikhlas ridho lillahi ta'ala. Rupina ieu teh rejeki ti pangeran kanggo salira mamang anu dititipkeun ka abdi. Ceuk Nyi Arum bari terus ngasongkeun duit. Si tukang parabot jadi bingung mitra. Ari rek ditampa ngarasa era. Tapi lamun henteu kacida butuh ku duit teh. Tungtungna jadi ngahuleng bangun bingung. Tapi Arum Rengganis geus surti bus atuh duit teh diasupkeun kana saku baju si emang. Geus kitu pok ngomong bari imut. Tos Mang ulang-ulang sareng tong janten emutan. Eta artos tampi tah ayeuna mangga bilih bade wangsul mah. Margi waktos tos bade sonten bisi engke kabujeng kapoekan di jalan. Duh Neneng, kedah kumaha atuh emang teh ngabales kana kasayan salira. Anu sakitu ageungna. Margi emang mah batan sakieu kayaanana. Mung tiasa ngadoa we kanu Maha Kawasa supados salira salamina aya dina panang tayungan mantena siang kalayan wengi. Ceuk tukang parabot teu kawawa ngecelakeun cimata. Hatena ngarasa bunga. Tapi bari jeung nalangsa sareta tumarima kana kahadean Nyi Arum anu geus nulungan. Teu poho ngadoakeun sangkan Nyi Arum aya dina panang tayungan pangeran. Amin Mang, sok mangga atuh ayeuna mah geura wangsul.
Sumuhun mangga atuh Neng permios. Nya saenggeus kitu mah. Song si Mang tukang parabot ngajak sasalaman ka arum Rengganis. Kitu deui ka Ki Japar. Samalah sarua nganuhunkeun terus ka Biijah. Geus kitu ngaleos indit rek balik ka lemburna. Ari paparabotanna mah diantep bae ngalayah di dinya. Sabab ampir sakabeh ruksak balas dicacag ku si Jupri jeung si Oded. Kesugri kaum dangu. Wanci harita geus maju ka burit. Sajigna tukang parabot Neng arum Ki Japar jeung Biijah tiluanana terus marulang ka lembur anu masih keneh rada jauh. Dijajabkeun ku sora tongeret anu geus reang di sarada. Diiringkeun ku hiliwirna angin leutik anu nebak kana dang-daunan. Sarta dibaturan ku sora manuk piit anu ricit tina dahan. Kawasna keur nareangan pamondokan. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan Neng arum, Ki Japar katut Biijah anu rek badalik ka imahna. Ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat anu jauh kaditu jauh ka dieu anggang ka pilemburan. Tempatna aya di sisi lamping gunung. Didinya aya hiji imah anu leutik campernik. Tapi katingali raresi kawantu anu bogana hade urus. Ari dihareupeun eta imah aya palataran anu kawilang lega. Diamparan ku jujukutan maniharejo tapi rapih jiga anu geus diatur. Di beh landeuh aya jalan satapak anu urula arileu ngurilingan lamping pasir siga orai meuntas. Anjak mudun di papaesan kurarambu jalan anu ngaroyom sabangsaning kaso, manjah, daun tepus jeung tutuwuhan laina anu aya di leuweung. Ari ngaran eta tempat teh katelahna Pasir Nangsi. Harita teh wanci pasosore. Di palataran eta imah aya dua urang lalaki anu keur dariuk dina jukut. Anu hiji katingali geus kolot umurna aya kana 60 taun sigana leuwih saeutik. Katelahna ku batur mah sok disarabut Bah Dirga. Ari dedeganana biasa we sarua lumrah jeung anu sejen. Tapi awakna katempo keker. Sorot panona kacidaran cingeus. Ari lalaki anu saurang deui mah ngora keneh mitra. Anu tayalian eta teh anak Bah Dirga ngarana Jakarana. Umurna kira-kira aya kana 23 taun mah. Dedeganana jangkung turus sembada. Kulit bersih puuk rada jabrig ampir saretak-tak. Rupana tagap. Teu salah lamun disebut kasep oge moal rugi. Tiluhur bibirna dipapaesan ku kumis ipis ngajeprit. Ari panon herang sorotna seukeut kawas cahayaan. Sigana lamun aya di pilemburan pasti bakal loba mojang anu kapengpeongan kurupa jeung tangtungan eta jajaka anakna Bah Dirga. Ujang anaking kawasna ayeuna geus cunduk kana waktuna nincakana mangsana. Lantaran sagala rupa anu ku Abah dipiboga geus ampir kabeh diturunkeun ka hideop. Ti mimiti ilmu bela diri, ilmu agama, maca jeung nulis nya kitu deui ilmu kahirupan anu sejenna. Ceuk Bah Dirga bari neuteub ka anakna anu keur diuk hareupeun. Sumuhun, lajengna kumaha maksad Abah teh? Walon Jakarana malik nanya ka bapana bangun panasaran. Keur sakedapan, Bah Dirga eureun heula ngomongna. Tuluy nyelang nyokot dompet bako dekul ngalinting daun kaung. Gur diseungeut soropot dikenyot pipina katingali kempot. Serebung haseupna mulek kaluhur satuluyna kabawa angin anu ngahiliwir.
Anu sabenerna mah Abah teh boga picaritaeun anu aya patula patalina jeung sejarah kahirupan hidup baheula. Anu salila ieu can pernah diterangkeun. Lantaran naon? Lantaran can nepi kana waktuna. Picarioseun anu aya pakuat pakaitna sareng sejarah kahirupan abdi bah. Ceuk Jakarana bari neuteup seukeut ka bapana. Hatena kebeku kapanasaran. Nya, sejarah kahirupan Ujang. Nanging naon atuh eta teh bah? Mangga enggal geura saurkeun supados abdi teu janten panasaran. Nya ke heula atuh sabar heula anan. Datang tuku Abah oge engke baris dicaritakeun lamun geus salse. Lantaran ayeuna mah urang kakara rengse latihan. Tah ayeuna mah sok kaditu mending oge gancang geura bebaresi heula. Waktu teh geus burit sakedeung deui oge magrib. Sumuhun mangga Abah. Walon Jakarana sok sanajan hatena geus teu sabar hayang geura nyaho. Tapi teu wani baha kana panitah bapana. Jeungna bener waktu harita teh geus burit. Jung nangtung terus ngaleos indit koreleng kagigireun imah. Dekul ngampihan heula hayam kana paranje anu aya di pipireun imah. Gek diuk dina bangku panjang, tuluy ngahuleng weh panonna neuteup ka jauhna. Ningalikeun tangkal awi anu katempona pating pelenoi katebak angin. Ras inget kana caritaan Bahadir Gabil. Keur sajongjongan mah Jakarana kalah terus anteng ngahuleng sarta teu leupas neuteup ka hareup siga anu jarauh panindeungan. Renghap narik napas, ret atuh kana tangkal bubuahan anu keur meuhejeuna karembangan. Daun cau pating arulang, sorana pating korosak katebak angin. Pepelakan ngampar sagala aya dan boga imahna kawilang getol jeung daekan sagala dipelak. Jadi sok sanajan jauh kalembur oge, moal kurang ku kadaharan ti mimiti jagong, sampe, uwi, cau, suuk kitu deui sayuran rupa-rupa. Cindekna mah sagala aya moal matak susah. Saenggeus sawatara waktu Jung Jakarana nangtung. Sup ka dapur anu pantona muka. Gap kana anduk anu ngagantung dina tambang. Geus kitu ngaleos rek muru ka pancuran anu tempatna teu pati jauh. Dekul harita mandi bebersih sakalian bari wudu. Tekung silila geus rengse gancang balik. Gok amprok jeung Bah Dirga anu harita geus mawa anduk rek kacai. Ngobrol sakedeung, tuluy sup ka jero imah kebat ka kamar disalin baju kuno bersih rek ngalaksanakeun salat magrib. Kacaritakeun wanci bada magrib kadenge aya sora indung nagagerwan di tengah imah. Jakarana anu keur aya di kamar guragiru nyampeurkeun. Breh didinya geus nyampak aya indungna Amburasti keur diuk bari nyang hareupan kadaharan anu geus ngabarak. Sangu bodas saboboko haneut keneh. Beuleum peda menigararing semut tutung, sambal guang sacoet di suraungan. Pasak jantung cau oge aya mitra jeung lalab atas sabaskom leutik. Rupa-rupa menang metikan di buruan. Ningali kitu beuteung karasa jadi lapar. Gek Jakarana diuk sila mendeko di samak anu geus meunang ngamparkeun. Keur kitu torojol Bah Dirga kaluar ti kamar anu kakarareng sesolat. Gek harita milu diuk. Lain ambuna hati tinggalian Abah mah geuning beut aya beuleum peda dina piring. Nah meunang ti mana boga anu kitu. Dara rasaan mah geus asa lila urang teh teu ulin ka lembur. Puguh tadi beurang basa Abah jeung si Ujang keur latihan di Tegal. Tadi aya Jangkardi duaan jeung baturna. Cenah marek ngalasuluh ka leuweung. Bari ngaliwat manehna nyimpangkeun lauk asin peda. Cenah keur Abah samalah jeung bako mole sagala. Oh jadi ti Jangkara dinya. Nya ti Jangkara di. Antaran mangkukna ku Abah dibere nangka jeung lalab. Tah kitu sigana mah. Itung-itung minangka pamulangna meureun. Nya syukur atuh alhamdulillah da butuh ku bako mah. Hayu atuh urang taruang da geus lapar Abah mah ieu teh.
jangkop kadinya geuning eta aya beuleum peda matana meuni morototan. Ceuk Bahdirga ngajak tuang ka anakna. Gap kana piring seng dekul ngalas sangu. Sumuhun mangga atuh Abah, Ambu. Nya jangkop kadinya guradahar. Nya geus kitu mah. Brak atuh Bahdirga sakula warga dalahar bala kecerakan. Katempo bangun ponyo pisan, sanajan kayan hirupna kawilang sederhana. Tapi saeutik oge tengurangan kana kabagjaan. Salilana hirup rukun sauyunan. Telila antarana. Anu dalahar geus rengse. Abah Dirga diuksila menirekep bari udud sarta dihareupan ku anakna. Gero kabojona Amburasti anu keur meresan wawadahan kotor di dapur. Sakalian nulakan panto bisi aya careuh asup. Ambu, gancang ka dieu geura, ieu kamerek aya picaritaeun. Aya naon Abah tara-tara ti sasari make jeung aya picaritaeun sagala. Walon Amburasti anu keur aya di dapur. Tong wakaloba tatanya, sok buru ka dieu Abah aya perlu anu penting ye. Ceuk Bahdirga bari nunda kuntung kana asbak. Telila Amburasti norojol ti lawang dapur. Gek diuk gigireun. Amburasti jeung Jakarana duanana ngarasa heran jeung panasaran. Hayang geura nyaho naha naon atuh anu rek dicaritakeun ku Bahdirga. Ku ayeuna teu pupuguh hate Jakarana beut jadi lelenyapan. Ngadadak asa loba kahariwang siga anu rek manggih kareuwas. Ujang tah ayeuna mah geus salse. Abah rek mimiti ngaguar hiji carita anu aya pakuat pakaitna jeung sajarah lalakon kahirupan Ujang. Matak sok kudu ngadengekeun kalayan saragep lantaran ieu teh penting pisan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah mitra, kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.